Duh, kemana wae Pak Sehu? Karek ketingali. Ripuh Bang Tigor, sibuk lah. Bakat isuk balik puting, bakat puting balik isuk wae urang mah. Duh, nya beres ya gitu mah geus beunghar meureun. Borora beunghar. Naon tuh? Tipes dulu aya. Pas saya mau ngilu atuh orang nganggur aja aya pegawaian mah. Aya pegawaian Bang Tigor. Jika cocok yang Bang Tigor mata di militer. Pegawaian naon di militer Pak Sehu? Jadi sasaran tembak. Cadak dulu Pak Sehu mah. Ya Pak Sehu daripada enak heureuy wae, tebak. Naon bedana jam 12 berang jeung jam 12 peuting? Tebakan teh cemen. Di jam 12 berang macang, jam 12 peuting mah poek. Lain, jam 12 berang mah tarik, jam 12 peuting mah laon. Naon nu tarik jeung nu laon? Sok Pak Sehu lamun di berang mangkuran awewe teh tarik, neng ka dieu, neng ka dieu. Ai di peuting mah, neng ka dieu, neng ka dieu, neng ka dieu. Ya, boga, urang ge Bang Tigor, tebak-tebakan mah. Sok naon? Ye, naon bedana motor jeung monyet? Ari motor mah tarik, ai monyet mah ngajleng. Salah Bang Tigor. Naon tuh? Ari motor mah Kawasaki, ari monyet mah Kawasya. Sekepo adinya sketsa humor ditayangkan di DSM Channel. Ceritanya semua lucu, acaranya ditunggu-tunggu. Sketmore.